Wah, eta pangulon meuni gagah amat belajar silat lah. Aing hayang belajar deui kos gitu. Kamana yuk pangulonnya? Kesel amat Yusuf hayang belajar silat ka pangulon. Tuh doang nama tuh pangulon tuh kan dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Gua yuk ajang Yusuf mah sebenarnya hayang belajar silat ka pangulon. Kesel ti tali numbuan. Mun kesel amat ya Oh, gitu, adatna. Kudu dicoba heula. Dicoba sabar, tawakal. Ya. Bener hayang silat. bener. Dalam hayang silat kuari dimimitian keur ieu teh nya. Ngeun cek wa teh naon cenah? Wayahna ke bantuan wa lamun geus belajar silat barabeun bebeknya. Gitu. Lamun hayang belajar silat urang katebeh di itu urang yang di Caang radanya. Ayo. Yuk, urang ka dieu. Dia ke dia. Nah, lamun hayang belajar silat udah kudana awasnya. Udah kudana ulah kieu nya. Ulah kieu. Lamun kieu mah ke besi pijak kitu tah, udah kudana tah nya. Gila. Nah, udah kudana tah. Ayo, nangtu heula. Tegak kinya. Tegaknya. Karena carangan. Sukuna ka dia kan nu katuh tah, sat tah. Itu kan tah, sat tah. Nah, beut tuh. Ya. Pajukeun deui kadinya, sat. Angkat. Picekeun deui kadinya, sat tah. Tuh. Tah. Kadinya asup kadinya tah. Sat. Tah. Belok deui kadinya tah. Set. Otak karak jurus kahijinya. Teu sambarang eta. Ayo mundur deui saeutik. Gut. Pajukeun deui nu ieu. Beut. Bari maju sukuna. Maju deui sukuna, beut. Nah, gitu. Eta aya hartina. Wari kieu ya. Tonjok ulah ka dieu buat. Tonjok ulah kaget kayak ulah ieu hayo. Dua. Tah, kadinya tah. Eta bisa kadinya tah. Lah, ya. Awas. Paham teu? Paham. Nah, deulekeun heula uanya hang jelas mah. Mundur. Iyalah orangnya. Satu. Buat. Iya. Tuh. Buat. Tanya. Lempar tanya seret. Tuh. Iya. Iya karena jurus galudrang apaknya. Nah. Ya, jurus galudrang ngapak. Eta. Gitu. Paham ya? Mohon paham. Ngeun asana moal geura apal kuari-kuari. Kudu puasa heula. Puasa heula. Sapoe mah. Ya? Ya. Ya diuk yuk itu yuk. Urang ngobrol lah. Yuk gitu. Ya. Ngomong kema silat urang kudu bener-bener belajar nangtung suku sabelah kudu bisa. Koprol itulah kita kudu bisa ngahampangeun awak. Biasanya Paling sulit eta latihan nu kadua. Dina luhur kayu. dina luhur kayu. Atau dina tunggul. Atau pina tunggul. Kudu bisa. Ya?
Ya. Kudu bisa orang belajar. Kayak meraktekin kena tunggulnya. Kayak meraktekin warna tunggul. Lain ya kira-kira paham moal? Paham. Hari nges paham makin naon. Dia mapan ketambah urang bulan puasa gitu. Nah anu ayu yuk kali itu ieu marana panas kieu yeuh. Mancaran pan poenya. Yuk. Alhamdulillah bisa kena hieu koprol. Heeh, gitu tah, lamun hang di luar mah. Kadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon? Di mana? Wa kamari Yusuf nempo wa ngapung ka pangkal kayu. Yusuf hayang adalah deui engke Yusuf hayang belajar deui kos kitu. Oh, hayang belajar kos kitu. Mun. Gampang. Engke nya deleukeun nya. Mun. Nek koprol nya gitu nya. Kaprolnya. Heeh, deleukeun nya. Pokona mah. Yuk ke tempat itu. Siap. Nah, itu. Bisa ente kos kitu. Bisa. Bisa. Moal waka. Nah. Kayak diukila orangnya. Itu aja. Ngadenge cina ge gua pangulon belajar silat gagah laju bisa koprol teh ngapung alah cantel ge bisa kos kitu mah. Cuman cantel mah can ieu ben can ngeluarkeun nu hiber teh ya duang elang tah. Yo tempokeun cantel ge bisa silat mah urut belajar ke ieu teh ya. Ke di mana tempatna? Di tuh mantap. Alhamdulillah, cantel ge masih bisa. Cuman ai tiok belajar mah. Aduh, napas ge sarena ngap-ngapan. Aduh. Iya mah bener. Kudu minta belajar deh ka Pangulon. Sugan beda kajaran cantel. Berhubung ge sore cantel dek balik heula lah. Ndek ngolak jeung buka puasa. Ade heula. Hayang bisa aya hiji deui ilmu golok. Hayang. Ngamenkeun golok sakan lincah. Mohon. Lamun hayang ngadeuleuh geus segera mundur ulah deket-deket. Tuh, cukup. Begitu bae. Ulah rosating. Lam ditampelkeun kabeh ujung jagisuk. Heh, jadi heula.